Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu oleh satia mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Endang S. Argayuda Channel nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu temana misteri, carios jurignya anu ngalalakonkeun hiji jajaka miskin anu hirupna oge seuteut-seuat ngadadak robah tangtungan akibat patepang sareng dedemit anu ngageugeuh leuwih seeng. Kan dina episode kedua kemarin nuju nyarioskeun si Sudarji nyata Napi Darmaji kenging Rizki tina ladang lauk anu kenging useup ti leuwih seeng. Nanging sabawangi manehna guling gasahan teu tiasa sare margi ngadangu sosora anu matakkeung. Kumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Pamugi wae non anu dijadikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana. Margi tujuan simkuring ukur sejak silaturahim ngalangkungan hiburannya. Dan aya maksud anu sanes-sanes kalian ieu carios mangrupikeun rekaan karya simkuring. Jadi teu aya hubunganna sareng jalmi-jalmi anu kasebat dina ieu carios. Ieu fiksi kitu nya, ukur karangan. Kalayan mugia wae para wargi salawasna aya dina kawilujengan, aya dina panangtuan kersaning Gusti Cat Allah Rabbul Alamin. Kalain ieu carios mangga urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astu namasidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngageugeuh leuwih seeng bagian ka-3 karyana Endang S. Argayuda karya simkuring. Heueuh eta di luar anjing ngadon babaung meni melung colek-colek eureun-eureun di sada pipir imah geus kitu sadaya ribuan odeng keueung mamah nu matak ngahudangkeun maneh oge maunah nepikeun pamanggihna nu matak keueung ka Sudarji. Sabab saumur hirupna kakareun teuing ka imahna bet aya sosora anu matak sieun. Can oge Sudarji nemal caritan indungna ujug-ujug panto jeung janela imahna ting ceremblug. Teu pati lila aya sora
anjing ngalang laung mani malung marengan sora angin anu ujug-ujug ngaguruh tarik. Kerdina kayan kitu cirihil anu seserian di pir imahna serina sada seri awewe mani ngajerele tapi sanggeus kitu alam ngadedak cempling angin anu tadi ngaguruh tarik ngadedak halon deui sora-sora nu ngagerenggeng sirna tina dedengean atuh anu cicirihilan teu kareungeun deui alam anu geus ngagayuh ka janari ukur nyesakeun sepi. Ning ai jurig nyiriburi, jurig nyingkir setan nyingkah, ulah deket-deket ka dieu, ka ditu sing jauh ka sabrang ka Palembang, tong poho ari balik mah kurupuk. Maunah si singlar kujang jauhkan panyinglar, bari awakna mah ngagibrig si anu meriang teu manasan. Mak jang jawokan nahaon anu kitu moal nya ka jurig nitah moal kurupuk aya wae mak mah Sudarji ngageuing indungna ampir we manehna teh ngabarakatak sabab omong-omongan indungna bet matak pikasirieun maneh mah Sudarji ari ka indung teh sok maido wae eta teh jang jawokan pan kolot baheula lamun aya jurig sok ngucapkeun anu kitu cenah pangna dititah mah kurupuk teh meh teu balik-balik sabab jurig mah sieunneun ku kurupuk maunah ngajawab cerita anakna anu sasat nyawad kana jang jawokan manehna ari emak nya aya jurig sieunneun kurupuk Sudarji teu percayaeun kana mun indungna da asa pamohalan aya jurig sieunneun kurupuk. Atuh cobaan bae kumaneh Sudarji ke lamun aya di jurig sampeurkeun bari terus asongan kurupuk geura jurigna pasti langsung kabur maunah ngajelaskeun kamangpaatan jang jawokan anu tadi diucapkeun ku manehna dukanya bakal kitu duka ukur tambah teu nembal teuing atuh da saha nu boga kawani nyampeurkeun jurig bari ngasongan kurupuk. Sieun atuh emak Sudarji ngabirigidig saterusna ngaringkuk deui bari diharudum sarung sabab bahwa mimiti karasa nirisan peuting geus kagayuh ka wanci janari teu pati lila Sudarji kerek cegrek isuk keneh tara-tarati sasari Sudarji giak mawa jejer muruk ka leuwih seeng. Sanggeus ngala cacing jang eupan useup laju cingogo sisi leuwih seeng. Karek celom gerebeg useupna langsung disamer lauk gede. Barang diceplakeun teh jejerna melengkung sigarek potong. Aduh buru-buru Sudarji luncat ka walungan. Barang laukna diangkat horeng menang lauk kancra anu kacida gedena. Sigana mah beratna bakal leuwih ti 1 kilo. Sanggeus laukna diasupkeun kana korang anu dijieun tina tambang plastik laju dikeueum di cai walungan ngarah hirup lila ceuk pikir Sudarji sanggeus kitu celom ngancolopkeun di useupna kunyunyud useupna langsung aya nu nyorang deui poe eta useupna ngadedak bangenan lauk anu nyorang teh ngagurimpal deui atuh Sudarji teh luncat deui ka walungan sabab lamun teu kitu pasti useupna pegat laukna kancra gede deui wae lauk kancrana 2 teh beratna bakal leuwih ti 3 kilo nu ka lauk ti mana beti eta leuwih ngadon aya kancra nu gede siga kitu
Basa Sudarji keur cingogo bari nyakelan jejeurna ujug-ujug jalma ngalalar ka lebah dinya. Darmaji ning maneh bisaan euy eta make meunang lauk kancan usak kitu baradagna. Jang uing we nya sok dibeli ku uing 100.000. Jalma anu anyar datang teh babaturan ulin Sudarji. Manehna kabiteun ku lauk kancan anu sakitu baradagna. Darsim sugan teh saha nya kopoe ere yang mah keun uing mah da keur nguseup keneh sugan we meunang deui. Sudarji langsung nya tujuan lamun eta lauk rek dibeli ku si Darsim babaturan ulina. Nuhun euy yeuh duitna lamun isukan meunang deui lauk kancra kade ka uingkeun nya karesep uing mah kana lauk kancra mah. Si Darsim ngasongkeun duit 100.000 ka Sudarji bari terus ngerong lauk kancra anu sagede-gede bitis. Sanggeus si Darsim ingkah ti dinya Sudarji neruskeun deui nguseupna. Manehna kahudang kasumanget sabab geus meunang duit. Padahal lamun buburu macul mah duit sakitu teh 3 poeun digawe. Ku kabeneran poe eta emang poe alus pikeun Sudarji. Korang-korangna geus meh pinuh deui ku lauk. Sudarji eta lauk nilemna jang emang wae nya dibeli 100.000 kabehna sakur lauk nilem. Kumaha rek dibikeun? Ujug-ujug aya jalma kolot ngadeun ngadatangan Sudarji. Manehna teh kabiteun ku si Darsim anu ngajengjing lauk. Sanggeus ditanya cenah ti Sudarji anu keur nguseup di leuwih seeng. Geuning Mang Karsa. Mangga wae Mang, da kuring mah masih keur nguseup keneh. Barina oge da tara loba anu di dahar mah ukur keur duaan. Sudarji langsung nya tujuan kana maksudna Mang Karsa. Langsung lauk nilemna dipangnerongkeun ku manehna. Nuhun jang tah ieu duitna. Bari narimakeun lauk Mang Karsa langsung mikeun duit 2 lamar 50.000-an. Lah kadalah wayah kieu aing geus meunang duit 200.000. Mana teuing bungaheunana indung aing. Sudarji ngomong sorangan. Hatina bungangang sababet saumur hidupna kakareuting bisa menang duit ladang nguseup. Bari pikeun manehna mah lain duit saeutik. Kirawan cihaneut moyan. Sudarji maksudna mah rek mulang. Sabab beuteungna geus murilit menta eusi. Dasar beuteung koreseun teu bisa nunda barang dahar. Tapi basa manehna keur nguyahkeun korang anu matet ku lauk, ujug-ujug aya di jalma kolot nyampeurkeun manehna. Ujang, cikan emang meuli saware eta lauk. Ku kabita hayang pais lauk nilem mang teh 100.000-an we tah lauk nilemna. Lauk sajana mah ulah teuing. Jalma kolot teh horeng rek meuli lauk ka Sudarji. Manehna kabiteun ku Mang Karsa anu mawa lauk nilem. Oh mangga Mang, sok atuh pilihan we ku Mang. Candak we sadaya lauk nilemna. Keun abdi mah lauk beunteur oge cekap. Sudarji teu ngoretkeun sabab pikeun manehna mah laukna oge sarua enakna. Nu penting boga jang deungeun sangu duaaneun jeung indungna. Ongkoh meungpeung keur aya anu meulina.
punten ngasuhila sakedap para wargi. Sakantenan sim kuring sejak ngiring emutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Utamina tu panginten kanu nembeannya bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Tiasane supados di mana sim kuring medar dilalakon enggal dina kalajengan ieu carios, tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Oh, mangga mang. Sok atuh pilihan we ku mang. Candak sadaya lauk nilemna. Keun abdi mah lauk beunteur oge cekap. Sudarji teu ngoretkeun. Sabab pikeun manehna mah lauk naon we oge sarua enakna. Nu penting boga jang dengan sangu dua aneun jeung indungna. Ongkoh meungpeung keur aya anu meulina. Sudarji mulang ti leuwih seeng jigrah pinuh ka bunga. Sabab teu ngimpi teu gundam, lamun manehna bakal menang duit ladang useup. Sadatangna ka imah langsung ciweuh ka mana bari mikeun lauk sesa ngajual. Ma, uing useup teh menang laukna mah saeutik, sabab menangna duit. Tah duitna jang emak kabeh. Sudarji langsung mikeun duit ladang ngajual lauk ka mana. Saterusna manehna mah ngadon ngabersihan lauk rek dipais. Sabab karunyieun ka mana papolah wae. Duit ladang naon Sudarji? Maunah teu oleh taliti. Sabab sieuneun anakna kabawa ku sakaba-kaba. Bisi duit anu bikeun ka manehna teh duit ladang haram. Ladang lauk mak. Lauk kancer galede 2 dibeli ku si Darsim 100.000. Lauk nilem dibeli ku Mangkarsa jeung ku Mangkardi 100.000 sewang. Jadi uing menang duit ladang lauk teh 300.000 mak. Sudarji ngartieun kana hate indungna anu teu oleh bersih. Taradaekeun narima duit lamun teu kaladangan ku cara anu bener. Atuh ulah kaamakeun kabeh bisi maneh hayang jajan. Ieu jang maneh 100. Maunah nyodorkeun duit salamar 100.000 ka Sudarji. Manehna karunyieun ka anakna nu tara pisan ngeupeul duit. Bisi kabiteun ku batur hayang ngeunjajan. Kitu ceuk pikir maunah. Ulah teuing mak, kop wae jang emak kabeh. Uing mah isukan oge rek museup deui. Sugan memang ide milik siga tadi. Sudarji teh najan sakolana ukur SD tapi pangwarah indungna anu hade-hate ngajadikeun Sudarji alus budi perangi ka indungna kacida nyaheunana. Peutingna lembur pamatuan Sudarji, lembur babakan haur, lir anu keuna ku sirep. Jalma-jalma ngadon ti berarti sore keneh. Langit anu lenglang ngadadak hieum kareunggeup mega hideung. Anjing teureun-eureun babaung meni melung. Sit uncuing jumrit melahkeun ka simpe peuting. Manuk bueuk kuak-kuak tina tangkal sawo sisi walungan. Sudarji anu biasana kebluk ngadak guling gasahan teu daekeun sare. Awakna karaseunana asa dideang. Hareudang bayeungjang. Pipikiran aku molear kanu anggang, hatena teu puguh anu dirasakeun. Ceulina rawas-rawas ngareungeus sora-sora anu ngaraneh. Kadang sadaya anu keur cerik kading diut, sakapeung sadaya sora anu seserian mani ngajerele. Geus kitu ujug-ujug
aya sora anjing babaung manimalung. Nah, penting ya ikut ngadadak pabardengean. Buah-buah rek aya jurig nyiliwuri. Tapi baelah rek aya jurig rek aya genderwo. Aing mah teu sieun ieu. Sudah di ngecebrek sorangan siga anu keur humandeuar. Sabab keukeuh deureun dipereum-pereumkeun oge tetep teu biseun sare. Sedeng dedenganana beuki araraheng. Cungungung anjing babong di pipirimahna. Tepati wilayan hukum molebat di tengah imahna. Tangtunganana siga wewe ngora. Korejat atau sudarji teh hudang laju mur ka tengah imah. Sebab tadi anu kumolebatnya katempona siga ka tengah imahna. Tapi barang anjok bete aya sasaha. Kolebat kareret ku sudarji siga aya deui anu ngolebat mur enggon manehna. Atau buru-buru sudarji lumpat mur enggona, tapi sanggeus anjog ka enggona keukeuh teu aya sasaha. Lah kadalah tetempoan aing kitu pedahku teu bisa sare, tapi dah katempo siga aya nu kumolebat. Sudarji ngomong sorangan, buru pundukna mimiti harudang, sabab yakin tadi teh katempoan ku manehna aya nu keur kumolebat, jirimna mah siga awewe ngora. Cungungung suara anjing babung di manimalung. Jegug manuk jurig juga jegug pipireun imah Sudarji. Geus kitu anjing babung deui beuki melung. Sudarji kumaleter. Sanajan manehna sering sompral majar teu sieun ku jurig. Tapi mangsa harita mah manehna ampir-ampiran ngayak-yak bakat ku sieuneun. Sabab sora-sora raneh beuki rame kadengeun ku manehna. Keur kitu anu kumolebat katempoan di ku Sudarji, angger jirimna seperti jirim awewe ngora. Lah kadalah bener-bener aing teh keur didatangan ku bangsa jurig sigana mah. Baelah asal ulah ganggu wae, syukur-syukur lamun rek ngirim duit. Angger Sudarji mah teu pohon kana duit. Sakitu kayaan keur pikasieun oge. Pipikiran Sudarji geus pinuh ku gambaran duit. Sabab manehna geus boseun jadi jalma malarat. Nu matak sok sering humandeuar oge manehna teh satengah aral. Sanggeus sora-sora pikakeungeun hiles. Alam anu geus ngagayuh ka wanci janari jempling deui. Atuh Sudarji alias Darmaji antukna mah kerek nyegrek parat tapi ka isuk teu lilir deui. Hudang teh pada indungna ngugubrag nita hudang sabab poe geus manjing ka beurang. Sudarji hudang geus beurang maneh mah geus kaliwat di salat subuh. Kabiasaan ta teh rajin sholat subuh ari digugubrag ku indung. Hudang geus beurang. Maunah ngugubrag Sudarji nita hudang. Sebab Sudarji teh ari can dihudangkeun ku indung nama sok hayo we ngarengkol. Aduh hampura mah puguh peuting uing teu bisa sare. Loba dedengan anu araneh sare-sare geus wanci janari. Sudarji nguniang hudang, laju ngaleos muru pancuran rek ngadon mandi. Sanggeus sarapan rurusuhan muru leuwih seeng. Sebab manehna jadi resepen huseup, pedah laukna sok jadi duit, sok loba anu meuli. Barang Sudarji anjog ka sisi walungan, manehna olohok ngembang kadu. Sebab di leuwih seeng loba jelema nu keur nguseup, kabeh oge babaturan ulin manehna.
dihitung teh anu keur nguseup aya 5 urang kabeh di leuwih seeng. Darmaji sugan teh moal ka dieu peda di daguan teh tadi bete embol-embol. Uing miluan nguseup euy kabita kumaneh sok meunang welok gelede ti dieu. Si Somad ngabagiakeun Sudarji anu karekol ti tadi Sudarji teh di daguan ku baturanana rek diajak nguseup babarengan di leuwih seeng. Lah kadalah ning ngadadak loak batur euy ti iraha maraneh resep nguseup. Sudarji kacedak kageteunana sabab di leuwih paranti manehna nguseup bet ngadadak loba jalma. Kabeh oge babaturanana ngan biasana babaturanna diajak nguseup oge taradaekeun. Darmaji soklah urang paheula-heula menang lauk. Sing saha anu bisa menangkeun gurame ku uing rek gede rek leutik bakal dibeuli 300.000. Si Rohang ngadon susumar. Ngadon ngajak Pak Adu paheula-heula menang lauk gede. Lah maneh mah Rohang ti manaon di walungan aya gurame dasar tukang lohong sia mah. Si Kartawa ngagebes kana caritan si Rohang. Sebab cek pikirna di walungan mah irating aya gurame. Waktu si Kartawa keur adu renyom jeung si Rohang, kunyunyud usep Sudarji aya nu nyorang. Barang dijeplakeun, kulipak lauk gurame gede naker. Atuh buru-buru eusupna di tataran dikasisikeun. Sanggeus saya di tempat anu deet ngan gabrug we lauk gurame teh digabrug ku Sudarji, lalu dibawa ka darat. Ore lauk gurame euy. Sudah disurak bari ajarag-ajaragan pekat ku atoh. Teu nyangkaeun manehna bakal meunang lauk gurame anu sakitu badagna. Kop sia Rohang ulah kantun ka omong, buktikeun janji maneh. Si Kartawa mupuas ka si Rohang. Sabab panyangka manehna mah si Rohang teh ukur omong lohong, tamba teu nyoara. Sudarji keun jang uing laukna. Yeuh duit anu tadi dijangjikeun 300.000. Uing marek mulang dang nguseup mah tadi oge nu nyorang. Si Rohang langsung mikeun duit ka Sudarji. Saterusna manehna mah ngingkig ninggalkeun leuwih seeng. Maksudna rek mulang. Sabab nguseup mah kacangkeul-cangkeul da teh nu nyorang-nyorang acan. Nepi ka beurang jalma-jalma anu ngadon nguseup ka leuwih seeng kabeh oge tai anu meunang sahiji acan. Kari opatan anu nguseup marengan Sudarji teh. Sabab anu saurang deui mah geus mulang bari mawa lauk gurame. Beda jeung Sudarji, nguseupna com giriwil, matak helok kana nempokeun. Orangna geus pinuh ku lauk, aya meureun 5 kiloeun mah lamun pareng di kilo teh. Sudarji uing rek mulang, tapi era kudu di imah ari teu bebeunangan mah. Ku kituna uing meuli wae ka maneh 50.000-eun. Dalam di kilo mah sakilona teh meureun aya 20 mah. Si Daryaman nyerah, manehna milih mulang. Pikeun anu di imah mah tambah lengoh, manehna ngadon meuli lauk ka Sudarji. Sarua uing oge Sudarji 50.000-eun. Uing rek balik era di jalan ari teu babawaan mah. Si Sulandi pipileun urutan si Daryaman ngadon meuli lauk nilem ka Sudarji. Atuh antuk nama sakabeh nu ngeuseub di leuwih seeng pada mulang bari balikna teh mawa lauk nilem meunang meuli ti Sudarji. Maksud maranehna tambah era datang ka imah jeung era kudu pareng panggih di jalan.
Nuhun para wargi, rupina cariyos nyambung anu temana misteri anu judulna nu ngagegeh leuwih seeng bagian katilu dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun dina kalajengan ieu cariyos. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Presang hapunten kana sanes kanten keluluputan kelepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu cariyos. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.